Sampurasun Rampes. tepang deui ieu di channelna Sagalur Rancakeknya. Ya. Poe ayeuna mah hari ieu mah sakelewang. Kamari Mang Adi anu ngawawancarai Abi. Ayeuna sakelewang ya Abi ngawawancarai Adi. Ya, ayeuna kan soalna kan kieu ye. Saya tuh di bidang seni dan budaya. Jeung deui loba garapeun gitunya masalah kebudayaan mah banyak pisan garapeun mah, tapi teu lepas tina aya maksudna teh lain keterlibatan atau aya peran serta ti pemerintah gitunya. Nah, ieu mah kan kebenaran tahun ayeuna keur rame-ramena BPD. Nah, kudu sinkron berenya antara budaya jeung pemerintah kudu sinkron. Nah, itu kan. Nah, kalarasan ya teh salah satu calon ti BPD Rancakek Wetan. Ya, sebagai saya namanya walaupun backgroundna di kuliah nama dulu sosial politik mah nya Pemerintahannya ilmu pemerintahan, tapi udah terjun mah kan kebudayaan, jadi segala mah nerap seetik gitu makanya kan masalah pemerintah mah urusan kebudayaan mah ya insya Allah gitu ya kebudayaan mah. Nah aya nu teu paham lidinya ayeuna kerame ya BPD ari cek among BPD teh naon sih gitu, naon eta anu jadi regulasina terus tupoksina naon sih BPD teh gitu tah. Nun Mang. Jadi lamun di tingkat nasional mah beureun DPR, DPRD ke daerah mah. Ya, jadi BPD teh lamun dina gagahna mah gayana mah DPR-na desa lah gitu. Gitu. DPR-na desa jadi ari nama-nama Badan Permusyawaratan Desa anu tugasna gambaran mah teu beda jauh lah jeung anggota DPR mah. Tugas pokok fungsina tupoksina mah diantarana BPD teh nyaeta membuat regulasi, lamun DPRD mah meureun perda. Lamun di desa mah perdes beureunya ikut membentuk atau memformulasikan kebijakan anu namana perdes peraturan desa. Terus dina masalah fungsina representatif. Nah, tapi mah itu representatif teh artinya amang boga aspirasi ye, boga komplain, boga masalah, boga naon, ngadu ka saha? Ngaduna ka anggota DPR. Di desa mah ka anggota DPD. Amang teh nyampaikeun aspirasi ieu teh boga pangabutuh ye di ieu teh jalan di gang teh di desa teh kieu kuyong dibangun lah, sampaikanlah ke BPD, ku BPD engke ku anggota BPD diadministrasikan dicatat nya gitu. Tangke disampaikan ke pemerintahan desa. Lewat mana itu teh? Ya lewat BPD engke disampaikan ke Kades, ke pemerintahan desa. Kita anu katilu nyaeta fungsi pengawasan. Sama fungsi pengawasan oge. DPRD oge kan mengawasi jalannya tata kelola pemerintahan di kabupaten atau kota. Setingkat desa mah berarti kan BPD itu tugasnya hampir sama, mengawasi terus-terusan ningali pegawaian desa. Kades balik teh gaweana, sekretaris balik teh gitu oge gitu. Berarti pengawasan teh ketika pemerintahannya belum berjalan dengan baik, ada permasalahan apapun kita awasi supaya sesuai dengan harapan masyarakat. Fungsina teh maksudnya mengawasi diri itu supaya ada hal-hal yang belum atau nanti minimal hal-hal yang belum dilaksanakan atau hal-hal yang kurang sesuai dengan peraturan, kurang sesuai dengan kebijakan yang seharusnya. Nah, BPD mengawasi minimal bisa ngageuingkeun ulah kitu eta teh lepat kedah nama kieu. Nah, fungsi eta didinya jadi perencanaan ge masuk diantaranya membuat kebijakan. Terus ketika merumuskan pembangunan, BPD dengan Kades teh merumuskan perencanaan.
lamun dina ieu mah RPJMD lah rencana gitu. apal keneh mah rencana pembangunan menengah jangka panjang nya gitulah gitunya. Bedana ieu teh mah setingkat daerah, ieu mah kan setingkat desa. Jadi urang teh selama kepemimpinan periode ayeuna mah 8 tahun teh kan urang ngagawekeun naon aya dirumuskeun dina RPJMDes. Di breakdown deui jadi RKPD, rencana kerja pemerintah desa. Tah RKPD eta teh pami telepatna nya aya aspirasi di masyarakat. Urang teh kan aya genep dusun teh diantaran teh aya sadusun teh 4 RW anu itu RW. Khusus di Rancaikek Wetan Khusus di Rancaikek Wetan. Ketika engke aya pembangunan ya masalahna naon? ADD dan dana desa teh sakitu-sakituna lamun ayeuna dana desa 1 miliar dibagi 22 RW. Berarti pan sabar ewang ngan ukur 1 miliar dibagi 20 katakanlah 20 ya, berarti kan 500 juta ewang. 50 juta ewang. Iya. Dengan posisi 50 juta ewang, apakah semuanya dalam 1 tahun itu bisa kebangun nggak? Kan termungkin. Bukan termungkin, kirang pisan lah bisa terbangun. Nah, makanya di Musyawarah Perencanaan Pembangunan, Musrenbang Deste, ditampung aspirasi di masyarakat teh, nanti dipikirkan, dipertimbangkan mana nih yang paling prioritas. Jadi di skala prioritas lah gitu ya. Masing-masing dari perwakilan daerah dusun 1 curang medapil lah ya, 1 2 3. Tah, masing-masing mengemukakan aspirasinya dari masyarakat. Misalkan abinya dapil hiji, RW hiji, RW 2, RW 10 11. Ya, memang RW 11 teh butuh ieu. Nah, diajukan, disampaikan nanti di forum, di rapat, di pleno mungkinnya dipertimbangkan apakah RW 11 lan dibangun ya sesuai skala prioritas teh da duit tengah saeutik gitu nya. Namun ayeuna sesuai dengan kebutuhan sesuai kebutuhan ayeuna dibangun rata jalan atau misalkan kebutuhan jalan urang teh kan 10 km anu dibangun di sa RW teh 22 RW teh sekilometer 500 meter kan kagok gitu nya. Dah, pertimbangan pemerataan eta mah relatifnya sesuai dengan pertimbangan, sesuai dengan teknokrasi, sesuai dengan politik dan birokrasi. Jadi fungsi nama mang pada dasar nama ya ADG otomatis dah. Iya mah lain mengajukan diri mang. Jadi abdi atas aspirasi masyarakat mungkin nya duka kumahanya eta mah jalan nanti Allah mempercayakan ka abdi sok janten calon BPD dengan harapan bisa mewakili masyarakat di dapil ieu teh, dapil hiji teh. Jadi saya keterwakilan murenya. Nah, keterwakilan wilayah gitu. Jadi mungkin entah kenapa atau di lain mah itu kan masing-masing punya pertimbangannya mempercayakan abdi supados mewakili masyarakat untuk di BPD gitu. Tah pertimbangan nama abdi kita terang tah ABCD namanya. Geus pasti memang nya eta mah aman meureun gitu. Ya Allah meureun. Da abdi istilah nama kepercayaan masyarakat meureun eta mah jadi tantangan dan jadi suatu kesempatan buat saya pribadi untuk melebarkan saya pengabdian mungkin di wilayah RW Hungkul. Kayak ini mah mereka RW paling ka dieu kan terus luas lah dapil 4 RW. Nah, jadi eta tadi dengan pemerintahan nanti urusan tentang kesenian kebudayaan memang ada peran. Ya, walaupun bagaimana yang membangun segala sesuatu infrastruktur termasuk fasilitas seni budaya kan pemerintah. Nah, emang mah di mana duitnya? Gitu kan. Nah, pemerintah ngamen heula saya. Ngamen heula bisa. Kan pemerintah mah punya sumber daya. Sumber daya teh disebut teh lamun didesanakan dana desa, ADD dan lain-lain lah. Eta mah dana transfer daerah, dana nanti perimbangan daerah, eta mah macam-macam lah judul-judulnya. Penting pasti mah pemerintah punya dana, punya duitna, tapi pan urusan teh cek amang ke kamari ge pemerintah teh lain hiji urusan teh lain seni budaya hungkul. Tah dina posisi ieu pan meureun lamun peran. Nah, lamun kitu misalkan ya kana mang nyalonkeun ya. Repek dipercaya gitunya kapilih misalkan kapilih dipercaya eta kapilih erek ngalakukeun naon eta amang teh erek beberes nu mana heula eta erek beberes naon gitu khusus di daerah Rancaikek Wetan teh dengan segala permasalahannya dan polemiknya dan segala
kondisi sosial politiknya dan sebagainya lah di Rancaikek Wetan kumaha. Anu pasti memang aya paribasa Sunda, paribasa Sunda, anu nya urang sebagai orang Sunda masih kene emut abdi ucapan kolot. Urang teh segala sesuatu teh kudu malapah gedang. Artinya abdi oge ngukur kakujur cek bahasa paribasa namanya bisa dibilang urang teh tuna tina pangabisa sudra tina pangarti mah seetik meureun pamulung. Nah, berarti pan sebelum orang jadi BPD teh meureun kudu mempelajari. BPD teh naon, tugasna naon, fungsina naon, tupoksina kumaha, kewenanganna naon, ternyata harus dipelajari heula. Di depan kaduana nya meureun ari lamun cek bahasa ayeuna mah visi misi meureun nya. Visi misi ada gitu. Abdi teh visi misi teh di antarana berbagai hal. Anu paling pokok mah visi misi eta teh merupakan representasi atau meureun naon nu abdi kaalaman selama hirup di Rancaikek Wetan 10 tahun ya. Karena mah orang Bandung hijrah ka dieu buduhan pengingkeun istri orang dieu jadi we dieu. Meureun selama 10 tahun teh mengamati dan merasakan dinamika kehidupan sosial, ekonomi dan lain-lain selama ieu teh ada hal-hal yang memang menarik nu abdi diramu sehingga jadi visi misi. Nah, sebelum ke visi misi, berarti kan harus mempelajari kelaikan yang kedua. Visi misi eta mah menjadi sebuah muncul orang bahasa keren nama framework. Jadi kerangka kerja lah gitunya. Bahasa kerja. Framework kerangka kerja bahwa ketika saya jadi lain pejabatnya dinya mah abdi masyarakat lah gitunya, perwakilan masyarakat akan melakukan apa saja. Nah itu kan tertuang dalam visi misi abdi yang jelas nanti kan dilampirkan adalah banyak sebetulnya mah, tapi kan orang kan mengukur kakujur urang kemampuan sakieu pangabisa sakieu berarti kan harus disesuaikan. Keduana apa yang menjadi visi misi eta otomatis kan orang kudu disinkronkeun. Da BPD teh lain urang sorangan. Misalkan Amang katanya menjadi BPD kan Amang ge punya visi misi sendiri nya, punya kepentingan sendiri, mewakili daerah dapil sendiri. Nah kan urang teh kudu disinkronkeun. Terus walaupun kita punya visi misi kerja kan orang mah disebutnya teh terpimpin kan aya ketua. Nah, berarti kan orang teh si ketua teh merancang program kerja kan selama 8 tahun teh naon hungkul ye anu akan dilakukan teh. Namun orang punya program sendiri teu nyambung atanapi teu sinkron sareng sanes, apakah bisa berjalan kesorangan? Kan pertanyaannya mah mungkin kan gitu. Berat lah gitu, bisa-bisa terlaksana lebih berat. Nah, dalam arti kan orang harus mensinkronkan apa yang menjadi visi misi ketua atau secara umum apakah ada yang sejalan dengan visi misi program kerja urang. Nah, nanti kan disinkronkan. Lamun orang punya program hayang kitu, ketua hayang kieu, anggota ulangnya ya urang batu kangen tonggong tegar hiji hese. Dalam artian mungkin tahun pertama saya akan belajar untuk konsolidasi dengan rekan-rekan dengan peribahasana mah da BPD teh hiji imah lah, keluarga lah gitunya. Keluarga itu teh tujuanna naon, kepentinganna naon? Ya, kepentinganna kan yang mengawal pemerintahan desa. Urang teh pemerintahan desa kan. BPD itu mitra yang sejajar dengan pemerintah desa. Tapi orang hiji keluarga lah. Lamun dina hiji keluarga urang tukang tonggong, teu akur, bagaimana bisa orang mencapai tujuan gitu kan. Kan orang harus mensolidkan heula, menyatukan visi, program apa saja. Nah, misalkan abdi yo kudu program sakitu saena atau berdasarkan masukan dari warga, aspirasi dan lain. Ketika rekan-rekan yang kita beda haluan, beda visi misi, maksudnya kita ketemu di satu titik yang konsensus yang bagus, kan ya pakai terus di jalan-jalan. Sih, karena di setiap anggota BPD menurutnya jadi dina pundak teh aya mawa harapan-harapan ti masyarakat nanya. Eta kudu kawujudkeun gitu. Kan artinya ketika orang di satu forum teh misalkan Musrembang nanya, Mamang hayang ngabangun itu jalan irigasi di sawah. Orang hayang sarana air bersih. Eta teh kan secara politis atau secara ieu mah pasti orang teh saling tarik menarik atanapi ieu program urang heula ku Amang teh ieu paling penting mah urang. Ieu sarana bersih tah. Eta kan ketemuannya di mana jadi kesepakatan ketika
aspirasi dari masyarakat orang disampaikan, dibukukan, diadministrasikan dalam bentuk RKPD, rencana kerja pemerintah desa selama setahun. Nah, berarti kan tugas selanjutnya orang mengawal. Ya. Apakah program yang orang masukkan itu teh direalisasikan atau tidak, gitu kan? Karena seorang saya dina perencanaan mah RKPD teh APK teh dilaksanakan, pan eta jadi catatan. Kan orang punya hak untuk bertanya kenapa program yang dibutuhkan oleh masyarakat tidak dilaksanakan, tidak realisasi, sementara anggaran ada, misalkan. Namun anggaran tidak ada mah, ya orang dek bangun kumaha, detaya hartos nama gitu kan. Jadi tugasnya didinya. Nah tadi, nanti tadi pertanyaan teh among teh. Naon teh nya eta naon anu rek dilakukeun nah, gitu. Anu rek dilakukeun di antawisna visi misi abdi panginten karena utamina mah nya tiada lain orang kan menyalurkan aspirasi, pokok nama kan tujuan nama ingin jalannya roda pemerintahan desa itu sesuai dengan harapan masyarakat. Gitu kan. Nah, otomatis abdi harus menyelaraskan eagle teh. Kan benar ibarat mah dina tadi mah rampak urang teh ya. Lamun amang kayak itu kadik kan katingalina teu ngeunah gitu kan. Tah dina rampak eta urang teh kan menyesuaikeun eagle-ana jeung rampak teh supaya sababot non teh sa eagle gitu lah, supaya sa eagle. Jadi kita kan orang teh kompak, dukung. Apa yang kurang, yang tidak ada di pemerintahan desa, kita kritisi dengan baik-baik, kita sampaikan dengan secara etis. Nah, kurang-kurangnya kita ikut mendorong untuk memperbaiki. Masyarakat ayeuna misalkan ada hal-hal yang kurang baik di desa kan ada yang punya keberanian langsung atau ke desa. Oh, desa teh kieu, tapi ada yang tidak punya keberanian mana ka mana urang teh. Oh. Berarti kan jalurna ke BPD. Jadi tempat curhat. Tempat curhat atau urang teh jadi tempat curhat. Nah, ya kan disampaikan secara teknis, secara birokratis dan secara politis gitu. Nanti namun ayeuna apa yang dilakukan sepertinya ayeuna mau kagambar tapi nu jelas visi mah aya. Nah, eta oge kan urang dalam artian orang harus punya satu konsensus, gambaran besar, grand design. Orang DPD teh rek kumaha kan 8 tahun ke depan teh. Naon heula ieu nu dek dibereskeun? Masalah loba, masalah loba. Lamun urang ngarawisi kuno ieu dibereskeun deui can beres. Lamun cek paribasa kolot mah pan nya pabeurit. Tah, abdi sebagai orang barunya masih kene hejo lah, masih kene tidak tahu apa-apa kan harus belajar dulu di awal, harus sikodkeun minimal urang teh menempatkan diri sebagai pengusina teh minimal orang tidak bisa memberikan kontribusi paling gede atau tong ngahirinan gitu kan tong ngaragokan lah kita kan orang teh amang kali itu orang kali karagok pergerakan teh gitu misalnya kita orang teh nyesuaikan belajar mengsolidkan konsolidasikan. Jadi lamun visi misi mah banyak bang di antara wisna nya tadi berhubungan dengan kesenian dan kebudayaan anu urang teh karena adi oge kan kaisman teh amang bahwa urang teh kaya ranca ekek teh dengan seni budayanya, tapi belum terberdayakan dan belum bisa dampak dari adanya seni budaya eta teh dampak secara luasnya dirasakan masyarakat, utamina dina bidang ekonomi gitu kan. Eta PR urang kan bebarengan di antara komunitas. Nah, persoalannya kan urang teh belum ada katalisator. Katalisator teh artinya ada pihak yang bisa menyatukan ngahiap. Ayo urang bebarengan. Amang di dia kan cuman terbatas ngahiapna barudak. Namun ketemu mah namun banyak sosok seperti amang yang ngahiap barudak ayeung menyatukan bisa. Kan eta lebih pekerjaan urang teh lebih ringan. Tah perlu katalisator anu bisa ngasadukeun. Da pasti kan boga kepentingan karinding hayang kieu. Lamun dibuat monumen amang hayang monumen karinding, reak hayang monumen reak, kan teh ieu bisa teh dijikeun. Nah, kamari kan ngobrol-ngobrol tentang ruang kebudayaan teh, mungkin di ruang kebudayaan teh kan pasti bukan berbenturannya, pasti entah tujuannya sama, tapi kan cara jeung kahayang ngagambarkeun pasti beda. Nah, berapa ya? Ngahijikeun maheutkeun eta teh kan perlu proses. Lamun da urang mah lain Superman lalu bisa langsung celing jadi gitu. Nah, dina seni kebudayaan eta berarti kan tugas dari pemerintah ieu kan sesuai fungsina menyampaikan amang kegelisahan amang di kesenian kebudayaan kamari butuh ruang, butuh dukungan. Disampaikan ke pemerintah desa. Pemerintah desa mungkin misalkan dari segi teknokratis, birokratis, dari segi anggaran kan bisa menganggarkan tak ieu. Program mana yang bisa dieksekusi
Kalau tidak berarti pan orang teh berpikir deui. Namun nggak ada uangnya otomatis aya di mana kan pertanyaan gitu. Bisakah melalui CSR, bisakah melalui hibah, bisakah melalui kementerian gitu kan. Nah, udah mah cuma sebatas bisa mendorong dan memprogramkan. Artinya pekerjaan kita di bidang legislator katakanlahnya ya mah urang teh legislator pengawasan entong pacorok kokon. Gitu kan. Urang mah fungsina di dia ngagaingkeun tah nu ngaeksekusi mah pemerintah desa. Aya seksina, aya bidangna. Lamun ku urang teh garap keur naon aya. Berarti kurang BPD mah hanya sebatas menyampaikan saja gitunya. Menyampaikan, ikut mengawal, ikut membantu bari lah gitu. Jadi artinya urang ge punya keterbatasan kewenangan. Segala maksudna teh teu bisa segala dieksekusi tugas eksekutif orang dieksekusi pan menangnya gitu. Keluar dari jalur berarti. Kan kareta ge keluar dari jalur mah anjlok gitu kan.